Sah di cenah nelpon teh. Halo, assalamualaikum. Oh, Pak Wahyu. Kumaha kabar Pak? Oh, mohon. Oh, nuju di perjalanan begitu teh. Aya naon gitu Pak? Oh, mohon. Oh, nyantos. Tapi nuju di perjalanan Pak. Aya priyoge heula ieu teh. Mohon. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Tukang cilok nih. Nah, kemana cenah? Coba nih tiang kayak mana lah. Aneh sigus aleungit. Tak terbiasa nah sisi teh kunaon sih nya. Kamari teh mere cara ka aing. Teu mere budi. Salah naon aing nya? Ararane. Kue sese teuing diketan si isi. Padahal mah kurang naon coba. Asa manehna setuju atas perjodohan ieu. Susah memang. Tapi kumaha carana? Aing kudu bisa menangkeun si isi. Sesuai jeung keluarga aing, terutama mama anu ngadukung penuh supaya aing bisa jadi anjing si isi. Aing kudu nekat. Kumaha carana oge kudu menangkeun si isi. Sial. Ya kemana can di mana ge sepi kieu? Biasana sok aya mobil versi isi, mobil apana? Kira-kira kemana ya? Aneh, dia masih gitu gedena. Napikakeun kosong molongpong dia sepi. Penasaran. Kemana cenah si Messi teh mangga jeung bisa rupa. Tara biasana. Asa sepi kieu. Tapi jero ieu mah siga aya jelema saha? Oh, nyamber. Coba. Ari diketrok asup ka imahna. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Saha di luar? Oh, Abi Edward nih. Edward. Oh, nah Edward. Sok atuh asup ka dieu. Sok. Oh, nuhun pisan nih. Punten atuh. Assalamualaikum. Kumaha damang nih? Buka bika dia teh hoyong tapang sareng isi kamana katinggal dina teh araya nuju angkat ka mana ya atanapi ka tos ka kantor
Nah Edward, isi teh keur ka bandara bu oge. Kebeneran papana isi panana rek ka luar negeri ayeuna teh. Biasa kunjungan kerja. Sok atuh diuk heula di dieu. Sok diuk heula, cai-cai heula ge da. Oh, wios we atuh lah. Ari nuju ka bandara mah. Nah, lambi pengintennya. Wios we kayak abdi ka dieu deui. Si Omat selama papa di luar negeri, kamu sing bisa ngejaga diri. Kamu dititipan ku bapa supaya kamu bisa ngurus perusahaan. Omat, kebiasaan perilaku kamu kudu saeutik-saeutik dirobah. Ya, Omat, ieu papatah teh papa. Papa kawas kemana bae mun ieu papa tak kitu padahal mah teh kitu oge da isi oge ngarti tuh pa. Emang papa mah sabaraha lami sih pa pokona mah teu ngilami teuing ya pokona mah nya teu ngilami teuing pokona mah Lisi kan bosen di kantor wae mah. Pokona mah papa ulah sampe ampeng-ampengan ka teu payun. Pokona mah kitu we ti si mah. Nya